Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wala uzwana illa 'alal zalimin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Arkanu sholati janazati sab'atun. Ari lobana rukun salat janazah eta aya 7. Al awalun niyatu anu kahiji nyaeta niat. Wasani arba'u takbiratin anu kadua nyaeta 4 takbiran. Wasalisu alqiyamu alal qadari jeung nu katilu nyaeta nangtung ka jalma anu kawasa. Warabi'u qiraatul Fatihah jeung kaopat maca suratul Fatihah. Wal khamisu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam jeung nu kalima nyaeta maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati dina sabada takbir kadua. Asadisu adu'a'u lil mayyiti jeung nu kagenep nyaeta ngaduakeun ka mayit ba'da salisati dina sabada takbir katilu. Asabi'u salamu jeung nu katujuh nyaeta salam. Jadi lobana rukun salat mayit teh salat janazah teh aya 7. Naon diantarana nu kahiji niat, anu kadua kudu 4 takbiran, anu katilu nangtung ka jalma anu kawasa nangtungna, anu kaopat nyaeta maca suratul Fatihah, nu kalima maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sabada takbir anu kadua. Jeung anu kagenep nyaeta maca doa ka mayit dina sabada takbir katilu jeung nu katujuh nyaeta awe salam. Jadi ari dina salat mayit mah salat janazah mah teu aya ruku teu aya sujud, nyaeta 4 kali takbiran, anu kahiji nyaeta maca suratul Fatihah, takbir kadua nyaeta maca sholawat ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anu katilu maca doa, takbir katilu takbir kaopat nage maca doa keur mayit. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.